Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabush sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marada سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya ayyuhalladzina hey eling pirang-pirang jalma amanu anu iman ieu ladzina la taqrabu ulama deketan marane kabeh as-sholata kana salat aya tegasna la tusallu ulah salat marane kabeh wa antum halna ari marane kabeh sukara eta mabuk minasyarabi tina inuman li anna sababa nuzuliha karna sanyanyana sabab turuna ieu ayat Salatu jamaati pihali sukri Salatu jamaatin eta salat berjamaah dina tingkana mabok hatta ta'lamu sehingga uning ngamarane kabeh ma kana perkara takuluna anu ngucap marane kabeh bi antashu kalawan yen sadar marane kabeh wala junuban sarang hante junub halna junub bilajin kalawan sebab jima au inzalin atawa kaluar cai mani wanasbu sarang ari nasabna itu junub lapat junuban alal hali eta tetep kana jadi hal wa lari itu lapat junuban yutlaku eta dimutlakeun alal mufradi kana mufrad wa ghairihi sareng liana mufrad ila abiri sabilin angin kanu ngalewat jalan mujtazi sabilin tegasna ngalewat jalan tarikin tegasna jalan ay musafirin tegasna musafir hatta tagtasilu sehingga hadus marane kabeh palaku maka eta tetep kamarane kabeh antu sallu yenta salat ari yenta salat marane kabeh au istina al musafiri atawa ngecualikeun jama musafir
di anna lahu karena senyanyana ka musafir di anna karena senyanyana lahu eta tetep ka anu musafir hukman awro hari hukum anu sejen sayati bakal datang itu hukum wakila sareng diucapkeun al muradu ari anu dikarepkeun annahyu eta larangan an kurbani mawadi sholati tina ngadeukeutan pirang-pirang tempat salat tegasna al masajidi pirang-pirang masjid ila abu roha angin kana ngalewatna itu masajid goero muksin anu teu cicing wa in kuntum sareng lamun aya marane kabeh marodo eta gering marodon yadurruhu alma marodon tegasna gering yaduru anu ngamadaratkeun kana itu gering almau naon cai awala safarin atawa kana lelempangan tegasna musafirina halal lelempangan kabeh antum wa antum halari marane kabeh ta junub au modi sunat tawa hadas kabeh au jaa atawa datang ahadun salah saiji minkum te marane kabeh minal goiti tina miceun wa laritu goit al makanu eta tempat al muiddu anu disadiakeun li qadail hajati pikeun qada hajat aya tegasna hadas jama aula mastumun nisa tawa nyabak marane kabeh an nisa kawewe wa fi qiraatin sareng dina hiji qiraat bila alifin kalawan tamaka alif wa kullahuma sareng ari duanana bi makna lamsi kalawan makna lamsi wa hal ari tu lamsi ajasu bil yadi eta nyabak kalawan leungeun qala ngadau kana kaum Ibnu Umar sa Ibnu Umar wa alai sareng eta tetep kana itu sareng eta tetep kana itu kawar Imam Syafi'i wa walika sareng diakurkeun bi kalawan itu langsung ajasu bi bakil basyarati naon nyabak kalawan sesesana kulit wa Ibnu Abbasin sareng ti Ibnu Abbas waritu lamsu aljima'u eta jima' palam tajidu maka teu manggi marane kabeh maan kana cai tatoharuna anu susuci marane kabeh bi kalawan cai di salati pikeun salat bada tolabi dina sabada nyupri neangan dina sabada neangan wa tabti sareng mariksa wa walaritu bada tolabi rajiun eta balik wa walaritu lapat bada tolabi rajiun eta balik ilama kana perkara ada anu nyalianan itu mah al marado kanu gering patayamamu maka tayamum marane kabeh uksudu tegasna ngamaksud marane kabeh bada duli waktu dina sabada subna waktu Suaidan thayyiba kana tanah anu suci turaban tahiran tegasna tanah anu suci padribu maka neungge marane kabeh bi kalawan tanah dorbata ini kana dua gebukan pamsau maka nyabak marane kabeh pamsau maka ngusap marane kabeh bi wujuhikum kalawan wajah marane kabeh wa aidikum sarang dua leungeun marane kabeh ma'al mirfaqaini serta dua siku minut tina itu tanah wa masaha sareng ari lapat masaha ya ta'adda eta muta'ad
itu lapat masa binafsi kalawan dirina itu lapat masa bil harfi atau kalawan huruf. Inna Allah satuna Allah kana wasmana Allah kana aya Allah gob apuan eta anu ngamaaf gopuron tur anu seueur ngahampurana. Para hadirin sadayana, masalah minuman keras baheula nama teu diharamkeun minuman keras teh. Jadi minum anggur nu kararitu eta asal mula nama sanajan geus aya Kanjeng Nabi ge can haram, can aya diharamkeun nya. Itu khomar teh baladur sadayana. Ari khomar teh peresan anggur. Kemudian terus diperes difermentasi. Difermentasi itu ditenden dalam beberapa waktu sehingga sok timbul ngamabokkeun. Tah kemudian baladur sadayana asbab nuzul tina ayat ieu diriwayatkeun di dieu baladur sadayana dina suatu saat Sayyidina Ali tos minum anggur. Sayyidina Ali ya gitu minum anggur. Ruya an Ali bin Abi Thalib diriwayatkeun ti Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah qala sana'alana Ibnu Auf tu'aman. Jadi Abdurrahman bin Auf nyieun kadaharan gitu pada ana maka ngondang eta Abdurrahman bin Auf ka kami cek Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Ali ya dia hajatan cara urang mah Abdurrahman bin Auf paladur sadayana pan sahabat terbeunghar teh paladur sadayana adalah diantarana Abdurrahman bin Auf boga 300 cabang usaha. Jadi aya sahabat nu beunghar diondanglah Sayyidina Ali paladur sadayana dahar tah. Jadi zaman baheula mah disuguhan minuman keras teh geus biasa. Waskina khomron gitu. Kemudian nyician gitu eta Abdurrahman bin Auf kana homar samemeh yen tadi diharamkeun naon homar itu akhirna kaula minum geus nginum kitu paladur sadayana berarti parentah salat mah tos aya ieu wa hadaratis sholatu hadir naon waktu salat. Kemudian dininya teh paladur saya kabeneran salatna salat maghrib ya gitu. Kemudian pakodamuni maka kabeh nitaka kaula supaya ngimaman Sayyidina Ali teh ada ditaritah ku para sahab geus Ali imaman akhirna paladur sadayana pakorotu ieu mah cerita Sayyidina Ali soranganna maka kaula maca kana kuliah ayyuhal kafirun teu makelah a'budu ma ta'budun kami arek nyembah kana naon-naon anu mararane nyembah wa nahnu na'budu ma ta'budun a'budu nyembah kana naon-naon anu marane nyembah. Artinya lamun itu nyembah tapekong kau lagi arek ilu nyembah tapekong ya wa nahnu na'budu ma ta'budun gitu. Wa nahnu ari kami arek nyembah kana naon-naon anu disembah ku maraneh kabeh. Pan jadi ngaco teu make la paladur sadayana akhirna panajalat al ayat maka diturunkeun ieu ayat
Jadi hiji pertama khamar ieu teu diharamkeun total, arek keur salat arek teu keur salat. Ieu mah arek migawe salat arek teu migawe salat. Maka ku sebab kejadian Sayyidina Ali baladur sadayana pas ngiwaman modek itu turunlah ya da mabok Sayyidina Ali ngiwaman keur oleng cek budak ayeuna mah keur play keur ngeplay nya gitu. Berarti tahap kedua yang umumnya tacek Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Hei eling-eling pirang-pirang jalma anu iman maneh ulah ngadeukeutan salat. Jika de la taqrabu ieu lain berarti ngadeukeutan salat naungkul ulah salat beh haram salat wa antum sukaro maneh dalam keadaan mabok. Jadi haram hukumna jelema mabok eta salat hiji tanya. Jadi lamun urang keur mabok mah ulah salat. Gitu momen teh. Teu meunang. Sebab kejadian Sayyidina Ali kos gitu. Tah berarti larangan kana homar ieu minum-minuman keras ieu ketika arek salat unggul. Ya aya luar salat mah meunang keneh. Karena ayat ieu paladur sadayana dimansudai ku ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsum min amalis syaiton. Tah karak ayat eta mah surat Al-Maidah total bahwa khamar ieu hukumna haram semet kiwari. Jadi sampai kiwari paladur sadayana yang namanya khamar itu haram. Arek saeutik, arek loba. Arek saeueut, arek dua eueut. Itu tamangkeun nya. Arek mabok, arek teu mabok. Yang namanya khamar haram. Jadi aya nama hukumna ieu aya hukum kieu teh paladur saya baheula. Nya hiji tah. Ya mafhumna tina ayat ieu suur kaci dalam menarik di mafhum. Jadi mafhum kahiji haram hukumna ngalaksanakeun salat dalam keadaan mabok. Hiji tanya. Hatta ta'lamu ma taquluna sehingga maraneh eta uninga kana perkara anu maraneh ngomong. Artinya sehingga sadar. Hiji. Nomor kedua paladur sadayana haram sholat dalam keadaan junub wala junuban. Maka dina kabeh kita pikir jelema boga junub eta haram naon? Haram sholat. Paharaman sholat naon di paharaman junub diantarana adalah haram sholat. Jadi sholatna lain menang ganjaran tapi kalaka menang siksa. Dua tanya hiji mabok keur dalam keadaan mabok. Nomor kedua keur dalam keadaan junub ya. Paladur saya eta mah junubna di dieu arek biilazin ku sebab ayeuna jima. Kumaha ceuk mangken di teh ayeuna nya pohoan ai peuting jeung pamajikan ngarekel jima ai subuh pohoan hudu we teu mandi kemudian salat ingat beurang ai tadi aing tadi salat subuh makanya aing peutingna gawe jeung pamajikan ya. Paladur saya kumaha lamun kitu salat tang geus sedeukeun urang salat dalam keadaan junub tapi poho dihampurapan teu keukeuh sebab paladur sadayana nya kitu sebab paladur sadayana ku sebab ayeuna salatna haram ayeuna elatna dieuweukeun heula
Jadi urang mandi kemudian ngodo deui karena sholat, sebab posisi sholat itu tadi teu sah. Di mana-mana ingat kodo deui. Sholat deui urang. Cuman dihampura eta mah. Ieu mah boga junub embung mandi. Kemudian sholat. Pala dursa. Maka eta hukumna haram. Eta mah arek biilajin au injalin pala dur sadayana kusebab cai keluar cai mani ya ila abiri sabilin kecuali jelema ayeuna anu dalam perjalanan aneh-anana kitu teu manggi cai hatta taktasilu sehingga mandi heula pala dur sadayana kemudian ngalaksanakeun salat ya. Jadi bersihan heula eta junubna itu kemudian salat. Hiji dua tanya. Jadi hiji haram salat dalam keadaan mabok. Nomor kedua haram salat dalam keadaan junub sehingga adu heula. Itu. Tadi dia dikecualikan jama musafir ya. Musafir mah lamun eueuh cai manehanana bisa kutayamum. Tak menurut satu kaul wakila al muradu an-nahyu an kurbani mawadi salat ay al masjid. Menurut satu kaul kitu termasuk ieu ayat larangan bagi jelema anu junub manehanana ngadeukeutan masjid, tegasna cicing di masjid. Adapun ayeuna ngalewat bulak-balik di masjid mah eta teu jadi masalah. Gitu. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaid. Termasuk paladur sadayana ya. Haram deui salat aw jaa ahadukum minal ghaid. Atawa datang sasalah saji marane kabeh minal goit tina tempat kodo hajat. Goit tadi dia disebutkan tempat kodo hajat. Artina au ai ahdasa tegasna hadas. Jadi di mana-mana urang boga hadas setik ya. Eta oge haram salat. Salat teu make wudu. Salat teu boga wudu, maka jelema anu teu boga wudu baladur sadayana itu dina kitab fikih haram hukumna salat. Tuh. Aula mastumun nisaa atawa boga hadas teh ku sebab paantal kulit lalaki jeung awewe. Taya baladur saya ikhtilaf ulamanya. Itilaf ulama. Maka di dia wapi qiraatin bila alifin. Wapi qiraatin jeung dina hiji qiraat eta teu make alif. Jadi menang dibaca kitu. Aula mastumun nisaa. Aya menang aula mastumun nisaa. Tah lamsu ieu ai menurut mazhab urang, mazhab Syafi'i pala hadirin sadayana nyabak kuleungeun paantel ayeuna paantel pala hadirin sadayana antara kulit jeung jadi umum sifatna. Pangoman boga wudu. Kemudian ayeuna paantel antara kulit pangoman jeung kulit awewe anu lain muhrim. Maka dina fikih tilu persyaratanana bisa terjadi batal jelema boga wudu. Hiji awewe jeung lalakina saduana pada gede. Kabiroeni baraleg duanana. Ya. Lakang lobro itu sanjewati. Jadi duanana darewasa. Ya. Gitu. Jadi kieu lamun ayeuna hiji nu lalakina ayeuna dewasa
tuluy awewena leutik keneh can balik eta teu batal. Ya. Gitu. Atawa sabalikna. Awewena geus balik lalakina leutik keneh eta oge teu batal. Maka cek fikih kabiro ini. Ikir berbicara mazhab Syafi'i nya. Hiji tah. Nomor kedua paladur sadayana asnabiyah. Lain muhrim. Lain sakumaha geus dijelaskeun di luhur bahwa muhrim ieu aya 3. Hiji muhrim jihad nasab, 2 muhrim jihad rodo, 3 muhrim jihad raibah disebutna jihad paterean geus di luhur eta. Geus pode nyabahnya. Ya. Taya asal lain muhrim. Lamun balik deui ngabahas kana muhrim panjang deui urusan mangkan deui. Puji-puji ngaji lagi telat. Kitu lain mangkan deui. Telat saeutik mah kajeun lah, penting kaluarna sarua bae lah gitu. Telat saeutik kajeun asa kaluarna sarua bae. Biasa setengah 10 jeung setengah 10 we kitu we geus. Atuh karuhan pan berarti targetnya setengah 10 we. Lain oman aya nu ieu haolan karunya maksa wae. Anu haolan maksa wae teh geus teh. Lah dur sadayana. Paling nu meunang berakatna torojo gitu. Berikan ka budak jeung ngaji torojo. Dapala dur sadayana. Ya. Jadi balik deui nomor kedua kudu ajnabiyah, artina lain muhrim. Nomor katilu bila haili teu aya halang. Jadi lamun aya halang mah model kahalangan ayeuna sanajan ipis asa aya. Ayeuna misalkan make kain carang. Ipis ya ngahalangan teu batal. Kares ya. Jadi ajnabiyah tuluy ajnabiyah tuluy gede duanana ajnabiyah tuluy teu aya halang. Jadi lamun aya halang mah lamun aya halang mah teu batal. Kares teh. Jadi lamun ayeuna urang geus salat kemudian pamajikan cium tangan tapi ayeuna dikieurkeun make mukena teu batal. Asa momen berjamaah jeung pamajikan. Beres salat cium tangan ka urang kan. Tah pas momen mah nya. Gitu, terutama berjamaah tahajud itu momen. Lain deui lamun berjamaah tahajud. Salat subuh tah salat subuh yang berjamaah ngileuk ka pamajikan asa geulis deh. Ya. Meni heran biasa. Aju jadi hayang deui nambah. Tah. Paladur sadayana. Aula mastumun nisa. Atawa nyabak awewe. Tayina paladur sadayana. Ya. Ieu mastumun nisa teh berbeda pendapat. Eta tadi menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi termasuk Ibnu Abbas jadi eta ya bahwa lamastumun nisa'i adalah ngajima pamajikan. Jadi selagi teu ngajima mah jeung pamajikan teu batal. Maka Hanafi mah paladur sadayana teu batal jeung pamajikan. Kan ulah urang mah ulah sok ilueun. Ya aib jeung menyebutkan jeung pamajikan teu batal ari hudu Syafi'i. Lamun arek takrib paladur sadayana arek intikal mazhab kudu kabena. Ayeuna mangoman ka Mekah. Pan meureunan teu meunang henteu. Kadang-kadang urang pamajikan teh nyabak ka urang paladur sadayana misalkeun nya atawa paantel jeung urang. Ieu ulah waka intikal mazhab. Ya sebenarnya nyabak ieu bisa bae pamajikan. Ming ke cabak ieu kain ihram ulah nyabak kana kulit.
selagi orang teningali ayeuna pan ayeuna orang tuak ya di dunia lalaki jeung awewe mungkin di lamun tuak teh hiji bahkan kuring mah nyorang kieu nya ai ti naon ti hareup ayeuna kadorong nyeleup galalede di tukang ayeuna orang Turki susuna galalede kadorong cuing meuni mental eta mah cek paribasa goreng susu orang Turki segede-gede balon hah jelek saya ting Tapaladur sadaya Allahu Akbar ya maka tong aneh lamun bapak-bapak ya na aya misalkan lamun di Mekah di mana eta sok bergandengan tangan itu adalah berarti mungkin mazhabna mazhab Hanafi mana jelema gelo mazhab Hanafi lain mazhab Syafi'i lain mazhab iluan teu bisa urang teu menang taklid buta paladur sadayana ya jadi letakna di mana ieu teu bisa ngadalilan di dieu paladur menurut Ibnu Abbas teu bisa ngadalilan nyabakna pamajikan eta batat cek Ibnu Abbas nya maksudnya adalah ketika ngaji mah pamajikan sebab dipicen alifna teu make alif ai menurut pendapat Ibnu Abbas haju maranehanana di antara mazhab Hanafi nyebutkeun bahwa Kanjeng Rasul paladur sadayana pernah sabak Daudu ya arek salat nyium heula kos kieu Siti Aisyah dicium heula ya maka terjadilah mazhab Hanafi tidak membatalkan bersentuhan antara suami dan istri. Tah mazhabana mazhab Syafi'i, cek mazhab Syafi'i tidak bisa. Siti Aisyah pada saat itu berumur 6 tahun. Can balik. Ya? Can balik. Jadi maka teu bata masih kena leutik. Wajar jadi teu batal oge. Cek Imam Syafi'i paladur sadayana. Ya? Gitu eta mah tinggal naon ngaranna aya urang mah geus ulah sok culak cileuk kana mazhab sejen dibahas ku kuring oge paladur saya supaya nyaho hungkul besing batur aya nu ayeuna nyebutkeun teu bata antara pamajikan jeung salaki mungkin urang husnudzon bae mazhabna mazhab Hanafi. Atau ini momen gitu ya tak jadi walhasil paladur sayana penyebab hadas teh hiji aya nu kaluar tina 2 palawangan yang hareup liwang tukang sebab aya minal ghair. Nomor kedua paladur sadayana penyebab hadas teh aula mastumun nisa penyebab hadas tak jadi wahasi disimpulkan deui disambungkeun jeung ayat anu awal paladur sadayana di mana-mana urang boga hadas maka ieu haram hukumna salat kecuali kieu ya kecuali kieu mazhab Syafi'i keneh ya ayeuna urang kieu paladur sadayana keur perjalanan kemudian engker perjalanan kieu paladur sadayana urang boga hadas neangan cai hararese arek tayamum boro-boro tayamum taneuh nage eueuh leutak kabeh bosna ya darurat tah jadi naik mobil ke dalam keadaan macet lamun turun teu mungkin ieu meunang urang geus salat we salat ngaranna salat naon lihurmatil waktu salat kena mobil cuman pas tepi paladur saya engke salat deui urang cik momen teh mending kodo aing atuh eta kodo mah dieu salat lihurmatil
Ayeuna urang misalkan arek ka Bogor, di tengah jalan macet kos naon buah, turun teu mungkin. Bisa katinggalan ya aing ngeuseun katinggalan. Enggak, salat hormat waktu.